Menghambat di teangan ke timu-timu. Masuk kasar, para motor naluri awak ke. Emang di wapan. Di. Agi ya cek, tadi sana di video ya. Ditampek parah. Ya. Oke, tadi sana iser gerahi. Dah, gas rebel parah matek madang iya. Ya. Dah, gas sebel. Ini segera apa rebel yo? Nyalang. Sebel pak. Ya muda. Oh, mana naonan lengkona? Aku gini sama malin nasi tawar gitu. Ih, ampun. Malah hambar ga. Orang ngebel kah bapak sih yang ngebel. Maha. Minta transfer duit gitu, ibu nak yang pariksa. Kumaha deh? Dan gila lanjung gila teuing urusanan siang masa mah mumet paraku sia hotel mumet. Bandel sia mah. Ampun. Sia masuk jeung semut hambar jeung bobohongan hambarna. Padahal masih ari tipe tinggal sok teleponan bae eta kurang pina, sok teleponan bae jeung urang Cibogo tukang travel. Ti badog tante. Ente tah yang dibungkus bae. Serbel. Mending geuseuh yang tukang urut ra, emang diurut. Tidak. Saat tukang urut biasana sok ebeh kidul sia diurut usaha. Tarana naon? Bukan pakur teuing, segeus kukumba tacan. Enggeus. Babanyo sih. Enggeus. Geus cenah mending kan bisa meuli koyo ka warung lo. Koyo cabe, jajamu becakna hiji. Geus naos ka ditu. Duitna nyokot di ditu dina tehon beas. Pecah dulu nasi parah. Halo, bel-belan. Halo. Dewek di mangkat kan dari travel. Tidak bisa PC iyo. Kan BG pen hambar ke si parah. Ekmen transfer duit gini enggak bapak nasi parah dak. Kami nak beak iya na duit naik pakai malu skincare. Dewek sepi travel kita yang kirim. Emang kita ingin sebenarnya makan dewek. Pakai baju sepi travel terus mereka duit. Kadeh ho bisa batur kenyahoan ho. Si bocor hubungan orang gini bahaya ke bapak nasi parah. Kesaduran si parah ke nyahoan. Menggahger secikesan Cibogo hikumaha. Mungkin si Iwan bebeni anjung rangda. Bisa hati-hati ha. Kadelah banter teuing. Menikah cinta kamu yang banter sama aku. Assalamualaikum. Dah. Kumaha eta si jalma? Cenah hambar teleponan bae. Duh. Paling mungkin siapa bapak aing. Hagas engke ha. Hagas. Sada aya jama. Ganggu bae. Panas. Parah! Parah! Naon? Ya suruh dipoekeun ra.
hambaran. Hambaranku mah maksudna. Ikan dia bisa main sulu. Ah tidak boleh mah kudu mah sulu tuh di cokotan tuh. Yang nak eureun panas. Sampai saya tadi poe-poekeun. Udah tengah sih anak dia ya. Iya dah halal ieu hulu di pencean, sakedeung. Nah, kita di itu. Siana ti dia. Deh, alaman. Deh, masuk angin teh parah. Deh, ka bener parah punduk lin hulu ieu teh mah ngajambak kitu mah. Saya tadi ngomongnya hulu. Iya iya rah iya, ya dicocok. Deh, belum parah deh. Iya ka dia rah ya, ka dia ya. Parah ka bener ya, teh dia heula rah ya. Ipan balas siap benu tak mumat ka aing parah gila-gila ting ampun. Ieu ka dia rah ya. Kabeh rah, ka dia ka beheung. Sok. Duh, astaga. Aduh. Ampun. Ampun siapa? Omong lara cinta parah. Termadang na ulina jauh beto bisa babanyo acan siapa parah. Dia udah ngekun aing geus sebenarnya mah enggak boga indung ti rek sia. Bapak sia ngawin aing parah, berarti bogohon ka aing. Sia kudu narima bahwa aing eta indung teresia kadenge. Henteu. Kutan sia yang indung tereda dan kumaha? Hah? Dan kitu. Sia nyaho tante dia penampilan dan ki setiap hari jeung naon? Jeung diva, nyaho diva? Nah, Naon? dipake rame-rame ho tadi pangdurikun. Sembarangan. Ih ampun sungguh tak kudu dikaputan. Maaf. Keluarga bapak aing mah keturunan ge di karudung sama dugang-degang jeung jalma burung tadi kudung. Di kudung eta bukan masalah teu bisa di kudung atau teu bisa di jilbab atau teu boga duit yang berjilbab parah karena datangnya dari hati. Can siap aing mah hareudang di kudung hareudangnya ho. Henteu. Si ampun aing mah teu sia. Bebenan teh kok jeung si Iwan Trepel kanyahoan keur itu na kontak saya nomor si Esan diganti jadi Pajar. Halai hayang nomorna nage. Kita untuk si Esan jeung dage peuteuy ikeun mah beungeut jeung Mickey Mouse. Si Esan saha parah. Si Esan pasar. Si Esan pasar. Siapa salah kontaknya ho? Jeung geus teh nyaho. Kami suka bela-belaan hotege dengan si Kiki. Nyaho sia si Kiki. Nyaho. Kiki indihan deh. Kiki Parapasan. Salah. Seperti sok kepo-kepokan HP kami teu eureun-eureun sia parah. Enggeus HP kolot sok dijelean. Jeung Maksudnya sih kecurigaan hubungan dengan si Esan, dengan si Kiki. Kumaha sih teh mere heuh? atuh henteu sageus boga salaki. Atuh bapak sih lagi ngiriman duit atuh saeutik. Menghitung sakeuleun cewek bae. Sageus neangan lo sok arti salaki teuing. Ampun aing mah. Aing ngawin sia nang nimut di terminal tati lampu merah deh sia. Ulah sok ngomong sembarangan parah. Memangna bapak sia saha sih? Kami kawin jeung bapak sia eta karena apa? Karena memang eta karunyaan ka kami. Dan saya nggak tahu kalau ternyata dia itu punya anak tiri kayak lo. Ampun, jeung donal bebek sia. Ngoyokon kasih Isan jeung Mickey Mouse. Balik. Karena nang bae hambar palsu. Ini pembalikan obat, Ra. Jangan di duit. Pan sia gini nyakalin jadi receh. Itu teh. Sia gamun ngobat mah heuh. Aing di siaran heuh, kudu pencean huluna. Nya, entah awas ya mun bandel deui. Di ka diage. Kudu diturah. Gerak ieu huis takut turah. Diculan ini cepetna. Bener parah. Cokot tuh. Astagfirullahaladzim. Itu dia. Una naonan. Di gatel ya ya.
Nara di naon. Parah ke bener. Oh, ai sih gatal di korean. Nyaran mah temara pas gitu iyo parah. Nada dempak. Berahwisan ra? Kutu sih. Yang masih parah men geus gede. Dan batur memiluan viral dan dina HP awas pokokna nama. Atun kayak dan ganti udah ngawarasia. Samalan indung kandung aing. Atau masih lihat indung kandung kayak tidak saya diurusan anakku aik parah. Ya Allah. Iya kebener. Jangan dia harap kutu Talisa. Ala pugu una naon. Una. Parah ka bener sih ulah bener lah yang SMS-an bejeng lalaki. Sago. Amat sih sia bogo kasih bayu ci saat. Sada mata kenal lacan. Alah sok pen apel ka jalan kontak si aya aya baju love you tulisan aku. Anu. Iya. Dia pugu una naon. Ka bener parah. Temenan mah dibalikin si hotel ka makolot sia temenan. Pulihkan ka bapak sia teh bener. Astagfirullahaladzim, iya parah iya. Udah dah, sama bener. Astagfirullahaladzim, si parah sih. Awas ya, Ra. Menang. Sia, dia parah sia, ulah sok badung-badung teuing. Kontak tadi kijikeun jeung hayang sia di dieu. Cicing. Yuk, parah. Aman saya di dia enggeus. Oh.